Tunjuk kuring nu jadi bentangna Najmun Nisa Safin. Kuring wanoja Sunda zaman kiwari nyiar ilmu ngaji ka diri geus jadi kahirupan sapopoe eta bakal jaga pikeun diri sorangan jeung nagara. Kuring wanoja Sunda zaman kiwari jalan kahirupan terus dijugjug bari diaping ku kanyaah indung jeung bapa. Sangkan kuring jadi jalma nu guna tungkul kajuku tangga kasadapa kabayang kumaha kalemena jaga hiji peuting kuring netep langit di baturan ku bentang nu barana. Tunjuk kuring ngajadi bentang, bentang anyar nu nyaangan salalawas. Jakarta 02 Januari 2014.